Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha damang barudak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dinten ayeuna hidup sadayana aya tinu kawilujengan, aya tinu kasehatan, aya tinu keberkahan lahir sareng nareng batin. Barudak kelas 3 anu soleh sareng solehah tepang deui sareng Ibu Meli tinu bahasa Sunda nyaeta bahasa Sunda semester genap. Kanggo dinten ayeuna naonnya pembelajaranana? Tring. Iya barangkali. Kanggo dinten ayeuna pembelajaranna nyaeta barudak kelas 3 anu soleh sareng soleha. Tema dinten ayeuna nyaeta pasipatan sasatoan. Sato anu kahiji nyaeta engang. Engang sifatna sok nyeureud. Nya, nu kadua nyaeta hayam. Hayam mah sok ngabintih. Nu katilu nyaeta domba. Upami domba mah osok neunggar ku tandukna. Tanu kaopat nyaeta munding. Munding mah sok ngagadil. Anu salajengna nyaeta kuda. Kuda mah sok nyepak tah ku sukuna. Anu salajengna soang. Soang sifatna sok ngalodok. Teras lele. Lele mah sifatna sok matil. Anu salajengna si ucing. Si ucing mah sok ngoet. Sok ngabudi ucing tah ceuk paribasa mah. Salajengna nyaeta orai. Lamun orai mah sok macok ku peurahna tah. Anu terakhir nyaeta anjing. Anjing mah sok ngegel. Jadi ulah sok ngaganggu ka anu sasatoan eta. Barudak kelas 3 anu soleh sareng soleha, tugas kanggo anjeun ayeuna damelkeun kalimah tinu 10 sasatoan anu dipikeunkeun nembe ku ibu. Mangga nya diantos tugasna, hatur nuhun. Bahasa Sunda kanggo dinten ayeuna ku ibu dicekapkeun heula sakieu. Mudah-mudahan naon-naon anu dibikeun ku ibu janten manfaat kanggo hidup sareng ibu salaku pelajaranna. Barudak kelas 3 anu soleh dan soleha, tasat acan YouTube video ieu ibu bade bewara heula nya kenging nya. Naon sih bewarana? Kelas 3 anu soleh sareng soleha bewarana nyaeta upami hidup gaduh rai, tatanggi, atanapi wargi usia TK, usia PAUD, tong hilapnya titipkeun ka RA Plus Algipari. Kumargi, ibu selain ngaulang bahasa Sunda di SD, oge ngaulang di RA Plus Algipari. Tong hilapnya ku ibu bade disebarkeun brosurna. Ku hidup mangga disebarkeun supados janten amal ibadah kanggo hidup sadayana. Pami ibu seueur muridna kan pahalana kanggo anjeun sadayana. Sakitu wae pamitan iklan anu didugikeun ku ibu. Mudah-mudahan sadayana janten amal ibadahnya ku ibu tutup wae ku doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.